tantangan PRW wilayahna. Siap RW. Karek sakitu mana yang geus wani-wani nantang aing. Gelo si RW euy elmuna. Wah, kita pakai bajuna euy. Kieu carana mah aing kudu ganti ku baju hansip. Baju kebangsaan aing. Kieu. Aing euy ngapung yang sang dieu di RW nuturkeun moal. Ya. Wah, ini seengki kan. Lah Allah itu. Udah kenapa sih dia? Si Hansip goblok kemana ya? Waduh, semuanya salawatun ilmu euy. Waduh, neneng jebret euy. Wah, udah gah. Neng. Teka mana tuh, Neng? Pada ke payun kunaon Pak Hansip? Kajian ngumpatan segala cigan udah budak-budak kunaon we. Neng, di udah gua RW, Neng. Si RW mana Pak Hansip? Si RW nu bogoheun ka abi teh ya. Tah eta Neng, RW nu bogokan Neng. Anu rada gelo pisan. Neng, panghadapi we Mang Hansip sieun teh kabur heula nya. Mun aya tong dibejakeun abi ka dieu, Neng. Teu bogoh si Hansip mah make jeung sieun ku si RW. Aduh. Neng, pada ke mana? Pada ka payun neng mah ari PRW. Pada ke mana nyuruh kitu? Ya, Neng, teh dinaengan si Hansip tadi teh. Si Hansip goblok, si Hansip pada gelo, stres. Aing pusing si Hansip tah. Nah, make jeung budak si Hansip PRW.
Apaan si Hansip teh saingan AA? Si Hansip teh bogoheun. Kan Neng teh kabogoh AA lain. Saha ya Pak RW, makanya ngaku-ngaku kebogohan Neng. Dan Neng mah rumah saja di kebogoh Pak RW. Anu bener Neng. Kayak aing merebutkeun naon atuh tadi jeung si Hansip ribut teh. Ngesedih keneh wae aing teh. Aing ngabela-belaan jeung si Hansip ngalawan ribut. Odek maehan si Hansip. Aya pek dengan cinta aing teh ditolak geuningan ku si Neng Jebret teh. Neng Jebret teh bogoheun ka aing geuningan. Asal boga dosa ka si Hansip. Kurang telepon we dek minta hampura. Assalamualaikum. Di mana Cip? Tadi ya Cip. Kurang dek minta hampura. Kurang boga dosa. Sok ada di daguan di dieu nya. Sok. Waalaikumsalam. Naon perwe ngajak lu teuing? Lain dek ngajak keluar deui Cip. Justru urang teh ngageruan Hansip teh urang dek minta hampura. Urang pieu panggil jeung si Neng Jebret. Percuma urang ayeuna galungan jeung Hansip. Nepikeun ka gelut riweuh kitu kieu. Geuningan si Jebret mah geus teu bogoheun ka urang. Oge ka Hansip teu bogoheun da ngadenge mah si Jebret teh geus bakal tunangan. Oh gitu we. Berarti urang atuh marabutkeun paisan kosong atuh nu teu paurugu. Ribut durder-durder marabutkeun awewe tapi awewena teu barogon ka urang. Nya atuh Hansip oge minta hampura we. Cip. Gue RW dihampura, tapi RW oge minta hampura deui Cip. Hampura naon tah? Anu salama ieu teh nu loba kaributan jeung loba kalengitan cangcut ping mah cangcut beureum mah kutang ping kutang beureum jeung sajabana eta teh lain bangsa tapi ku RW. Waduh. Bener we teh bangsatna RW. Sugan teh bangsat nu lain atuh hanas ripuh neneangan. Atu ka dieu. Jadi kumaha tuh we enak teh? Nya enak mah kieu we Cip. Dan geus panggeus. Enak mah urang silih hampura we. Mudah-mudahan atuh dosa urang teh dihapus. Kitu teh diringankeun dosa-dosa urang teh. Geus kumaha deui? Dan geus mah bisa diulangi deui. Heunya atuh Pak RW, sami-sami abdi ge minta hampura bisi ka RW aya ucapan anu teu geunah ke RW. Ayeuna mah urang berpelukan Pak RW.